Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana kumaha kabarna, pamugi wae sehat jasmani oge rohanina. Hitang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala siang kalayan wengi. Haturan mitra kaum dangu sadayana, sateuacan urang ngalajenkeun ieu acara dongeng. Atur hapunten kasadaya mitra pustaka dongeng, nyuhunkeun pangrojong doana kasadayana kanggo kasehatan pengarang ieu acara dongeng nyata Teh Lasmi Indri. Mugia sadayana kasehan jadi wasilah kana dipaparinan kadambangan sarta kasehatan. Diangkat segala rupa-rupi penyawatna, teras didamangkeun deui sakumaha bihara sering biharina. Metiasa berkarya deh ya pemirsa. Mitra kaum dangu sadayana nyanggakeun salah sawios karya Teh Lasmi anu digarap ku Sim Kuring Langlang Jagat versi audio bagian ke-15. Tambih lumayan kalebet saya mante ngan etang-etang kulum sonten-sonten tambih nganemun. Hapunten semudah kelepatan semua nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Bajing Sudraji Gatot Kogen Sakata tekirim-kirim merhatikan pendekar jinpu anu keur seselebaran rabatkeun tajongan-tajongan lir heulang ruyuk. Setiap tajongan pasti nembrageun angin anu kacida deras. Sepuguh merebutna cai jadi riuh tepuguh arahna. Sakumaha anu dicaritakeun cikene usak itu oge geus kaceritakeun lamun ilmu bela diri pendekar jinpu geus sampai tingkatan suheng, sanggup ngambah lila di luhur bari metakeun puluhan tajongan. Tandingan ilmu hampang raga lain handap-handap seleber hus sep. Ina gerakan kadituna pendekar jinpu cepat ngadarat ka handap. Idenya manehna ngerobah gerakan metakeun jurusan nulian deui tenggalan dilepas ke opat arah kombinasi jeung tempragan dampal leungeun bari maju salengkah salengkah bet kekek prai. Tina setiap tembragan leungeun langsung nembrageun hawa yang anu ngajadikeun butiran cai ngadak-ngadak beku. Guyuran cai sontak rubah jadi hujan es. Ukur sekedapan teh eta pendekar jinpu langsung merubah gerakan deui. Cuilat ceng naga ketujuh kanton Wung Fayung tendangan tanpa bayangan. Huk 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 huk. Topan beliung setengah ngajelan pendekar jinpu muterkeun barason tajongan secara horizontal maju berjeng nyeruk kecida cepatna. Kecepatan tajongan susah dituturkeun ku panon biasa. Muih bangbalingan anu ngajadikeun lajuna pendekar jinpu jiga ku buleun kebusaran angin. Dep tep sak. Dikungkas ku napak ajeng dina lemah. Tuluy ngaliukeun sepasang leungeun ngebentuk putaran bulak-balik hareupeun dada. Mimitina laun beukeun ditu putaran leungeun begitu tarik anu langsung nembongkeun kekuatan aneh. Sawareh rag-ragna cai hujan langsung kesedot tuluy ngumpul dina titik putaran leungeun. Tuluy ngumpul nu akhirna jadi gumpalan cai anu gede. Angling Sudraji sorangan bisa nempo yen tenaga anu keur dipetakeun
ku pendekar jin pu lain sajenis, tapi dua jenis sinkang anu dipadukan. Anu satuluyna Trisula Kaisar Langit. hiya cet cai anu geus ngumpul langsung dilesatkeun ka luhur. Di luhur gumpalan cai bencar serta nimbulkeun ledakan, tarik, meh mapakan, gelegar gelap saleser. Hujan ngadak-ngadak raat, kaganti kuting baracatna sinar-sinar gumilang ti jabantara. Bajing Sudraji geus bisa ngitung. Amun gumpalan cai nepi ka dibitukeun di darat, tangtu bakal nimbulkeun karuskeun tempat anu cukup parah. Rengse mintonkeun sakabeh jurus kungpuna. Buragilu pendekar jinpu murungiohan ke tengah saung. Setepina kadenya, Bajing Sudraji langsung tumanya hiji hal. Naga katujuh, Wong Paihung. Lain eta teh hiji legenda Tatar Tiongkok. Pananya Bajing Sudraji kitu, sontak ngajidikeun pendekar jinpu langsung melohok. Manehna tuluing mencrong kaheranan ke Bajing Sudraji. Bari ngerungkeun halisna, pendekar jinpu tuluy tumanya. Di mana anjeun nyaho? Lamun Wong Paihung merupakan pendekar legenda daratan Tiongkok. Wong Paihung lain wungkul seorang jawara, tapi manehna oge seorang tabib anu hirupna 1000 tahun ka tukang. Marungu kitu, pendekar jinpu beki moloho, tapi teh dipalire ku Bajing Sudraji. Malahan manehna kalah nyambung cerita anana. Wong Paihung seorang jawara muslim anu cek pejamah medeus ka tanah Hijaz, nepungan Sultan Utsmani. Nya mun salah mah kitu. Nepungan Sultan Utsman bikin lembaran kertas anu rek dipake nyusun sabda Gusti jadi hiji kitab. Bohong eta teh. Bohong Ki Bajing. Lamun anjeun hayang nyaho eta teh hoak. Wong Paihung lain seorang muslim. Balon jinpu bangun tepanuju karena keterangan Bajing Sudraji. Tapi Bajing Sudraji kalah ngagalenyu imut. Tuluy netep nyawang ka Jomantara. Sarta pok nyarita deui. Tetela sajarah anu disalengorkeun teh lain di Tatar Jawa hungkul. Tapi di daratan Tiongkok oge loba sajarah anu disalengorkeun. Kek. Anjeun menang ti mana keterangan eta? Yang sebenarnya saha anjeun teh Ki Bajing? Saha anu sebenarnya? Kapanan geus dibejaan. Ngaran kuring teh Bajing Sudraji, terah asli Pasundan. Soal ngeunaan keterangan Wong Paihung mah anjeun nyaho laksana Cengho. Nya, kula apal Cenho. Walon pendekar jinpu begi tambah balueung. Sing horeng jalma anu dihareupeunana, anu saanggalna disangka jalma basajan teh sing horeng sebalikna. Bajing Sudraji laju nyambung cerita anak-anak. Bisi anjeun hayang apal keterangan ngeunaan Wong Paihung, tanyakeun we ka anjeunna. Sabab sawatara tahun ka tukang Cenho datang ke Tatar Jawa. Kuring memang terpanggil langsung.
Tapi naon-naon oge di tepi kenana pasti bakal nyebar. Jadi tidinya anjeun menang keterangan teh di Panglima Cenho. Tapi hampura Ki Bajing, kula can waka percaya lamun teu narima keterangan langsung jeung manehna. Nya tepungan we langsung. Kitu oge lamun panjang umur. Malahan dina hiji waktu mah kuring sorangan oge yang tepung. Hade-hade Ki Bajing, lamun anjeun aya niat hayang ngalanto ka Tatar Tiongkok asaku kebenaran didagoan ku kula di ditu. Balon Jinpu bari ngasongkeun hiji lempengan plat kiok segede dampal leungeun. Eta lempengan ditampanan ku Bajing Sudraji, bari ditilikan katenju dina eta plakat ngejeblag ukiran ngebentuk tulisan aksara kanji. Naon ieu teh? Tanya Bajing Sudraji. Eta stempel kerajaan. Jadi anjeun datang ke Tiongkok bakal dibagiakeun ku pihak istana. Ngahaja ku kula dipaparin eta sabab kula ngerasa yakin anjeun lain jalma biasa Ki Bajing. Kula yakin. Geus narima walonan kitu, Bajing Sudraji nyimpen eta plakat giok dina balik bajuna. Red telila manena ngereret ka Kogen Sakata. Tuluy ngereret ka Pendekar Jinpu bari pok nyarita. Ayeuna giliran Kogen Sakata nya mintonkeun jurus-jurus pedangna. Pejaan kitu, Pendekar Jinpu ngareret serta mere isyarat sangkan Kogen Sakata mintonkeun keahlianana. Awalna Kogen Sakata rada mugen, tapi nalika ngareret ke Bajing Sudraji teuing kumaha hatena jadi ngadadak-ngadadak leh. Pak adu tetep jeung Bajing Sudraji hatena kalah jadi beki teparugu. Manehna sorangan jadi heran sarta tanda tanya ka dirina sorangan. Aya naon jeung isi hatena setepungna jeung Bajing Sudraji. Beki lila patetep kalah beki salah tingkah. Cek fikirna daripada terus paadu tetep mendingan ngelehan. Manehna tuluy luncat keluar bari sekaligus masat dua pedang katanana. Sreng sia. Dua pedang katana dina genggaman Kogen Sakata lir dua senyawa masing-masing nyerepet. Jika kilat tidak gerakan sebetan anu beda tapi saling eusi kebentuk jurus-jurus serangan bau tinebaran hawa mematikan. Bari masih nyelebar katana dina leungeun kenca diputerkeun ka luhur ditemakeun kana merubutna hujan. Setiap tetes cai hujan kalau lolos dan tabasan putaran pedang anu kecepatana setibang jeung kecepatan kila. Tepatna diri Kogen Sakata dipayungan ku ayunan pedangna. Bisa kebayang tina sadetik sabaraha tetes cai anu raga kahandap, tapi kabeh bisa katahan teu nepi kana awak Kogen Sakata. Seru. Sedangkan pedang dina leungeun katuhu dibaterikeun kana taneuh. Cai anu ngayembe kontan muncrat tuluy nyerewuk tarik menuju ke arah hiji tangkal. Siu. Wah, eta tangkal langsung belah jadi dipinang. Sedangkan Kogen Sakata mencal deui ka luhur. Bajing Sudraji anu nenjo hal eta ukur imut.
Bajing Sudraji anu nenjo hal eta ukur imut. Saeutikna rada ketarik perhatian ningali kehebatan jurus pedang Kogen Sakata seperti itu. Teknik ulin pedang geus lain hadap-hadap, sabab sanggup nahan merobotna hujan ukur keputaran pedang. Setiap titik cai anu ragrag pasti benang kasabat. Sarta manehna oge mimbana teknik sabatan manjing unsur. Bisa ngirimkeun serangan ke unsur alam ngaliwatan betrikan pedang. Des, 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 seruk, seruk, pedang. 2, 3, 4 ayakan 4 kalina pedang dibetrikeun kana cai ngayembe. 4 jalur cai terus ting seruk menuju ke 4 tangkal di tempat anu beda. Sedangkan dina betrikan anu kalima Kogen Sakata mencalkeun dina ka arah saung. Des, serbar, wush. Satepina ka saung langsung disampakeun keprokan Bajing Sudraji. Hebat, 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 hebat. Cara ulin pedang cukup luhur, sanggup matahkeun jurus baris sama sekali teu nincak taneuh. Luar biasa, ku ngamangpaatkeun betrikan pedang serta sanggup nahan merubutna hujan anu jumlahna geus lain ribuan titik cai. Dipuji seperti kitu, Kogen Sakata lainna ngerasa bunga tapi kalah sabalikna. Manehna jiga kaalihkeun perhatian ku hiji hal. Luat manehna nilikan kana kerah baju. Belah kencana breh ketenjo di lebah dinya. Aya titik cai anu geus tembus. Paroma Kogen Sakata sontak robah semu kaget. Tur kaheranan iraha dirina kebenangan ku tetes cai. Padahal salila ieu can pernah ngalaman hal seperti itu. Rada lila manehna ulang jentul keheranan. Jika sadar kana hiji hal red, manehna geuwat ngereret ke Bajing Sudraji. Anu direret tetelah geus malengos bari imut keom. Jadi ieu jalma anu sanggup nitiskeun cai kana kerah baju kula. Teu disangka cicing-cicing ieu jalma sebenarnya memanda ilmu bela diri oge. Yakin manehna anu geus ngepretkeun cai kana kerah baju kula. Rengseng ngegeretes kitu, Kogen Sakata ngasruk hareupeun Bajing Sudraji. Srepet, set. Pedang dicabut, tuluy ditodongkeun kena cukang irung Bajing Sudraji. Baripok nyerita, Daripada sumput semuni, mending aina urang silih jajal ilmu bela diri Bajing Sudraji. waktosna seep mitra. Insya Allah anjing dilajeng deui. Ada agung cukup lumur jembar hampun dena. Permios.